Bismillahi ngawitan abdi ngaji kana ieu kitab Kifayatul Awam. Kifayatan teh kacukupan, awam teh bodoh. Jadi jelema bodoh minimal ngaji kitab ieu cukup. Dikarangna teh ku Syekh Fuduli itu. Arah nama kenging Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kifayatul Awam nama sisina ieu teh anu nganggitna Syekh Muhammad Al-Fuduli. Bari nyuhunkeun ditiasakeun. Jadi bismillah teh nakdirkeun abtadi'u kitabi di bismillah. Abtadi'u ngawitan kaula kitabi kana kitab kaula. Di bismillah ku bismillah. Kunaon ngaji kitab kudu dimimitian ku bismillah. Ya pan ngaji kitab teh amrin tibalin. Kullu amrin tibalin layub tada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa atau aw ajdam sakur perkara anu hade teu dimimitian ku bismillah atau kos sato nu buntung-buntutna dina pada barokahan mun hayang aya barokahan im kedah ngawitan kumaoskeun bas im tuang hoyong barokah kawitan ku bismillah. Itu deh badai ngaos bismillah kan ulah KGR teu kabeh nu maca bismillah datang barokah. Dia kudu rada paham teh geus kolot maneh mangajina bismillah nu nyumpingkeun barokah teh nu mana ye bismillah teh pan nyebut dat nu dingaranan Allah. Bisika zat Allah nu disebut ngaranna teu apal disifatan ku Rahman ejeun naon Rahman nikmat ijad jeleg wujudna ieu karya ieu karangan teu Syekh Fuduli lain aing anu bisa. Pan ilmu mah wahdaniyat da kalebet kana sifat. Ari wahdaniyat ti sifat nganapikeun kam mutasil ejeun kamun hasil kamu tasil bilangan antel kamun pasil bilangan pisah gambaran bilangan pisah aya nu boga ilmu lian ti Gusti matak cek Syekh Fuduli mana ilmu aing eueuh. Jadi ieu karya ngawujud teh Allah nu ngawujudkeunana lin meunang otak dewek. Hari ayeuna mah kadang-kadang aku jelema pinter maneh mah santri aing pinter dipinterkeun ku aing sia teh. Ajengan mu'tajilah eta teh. Mun ajengan mu'tajilah komo santrina. Mau amal aya barokahan deh, teu ulah GR. Imdad, ari imdad teh angerna wujud. Anger panepi ka ayeuna. Ieu teh diangeurkeun ku Allah musannif teh sabaraha puluh tahun ka tukang, ratusan tahun ka tukang antunkeun lagi. Tapi karyana dimayengkeun dipayengkeun aya keneh nepi ka ayeuna Allah nu ngayakeunana manfaat ka aji ku urang bin urang mungkul nu aji kana kitab ieu teh nu dijaya rubah ogena nu jara diajengan ngaraji. Jadi minimal urang teh bangga sabab urang mengkaji kana kitab nu eta kitab teh dikaji ku jalma-jalma nu hararebat. Gening batur bebeja nya gening atok urang kapal ka Jakarta cenah naik kana Monas. Berarti Allah udah teu ngalaman. Minimal ari urang ngalaman mah ka ditu senajan teu bati paham ge di ditu pan bangga. Saya juga pernah. Itu batur bangganya ngaji kitab ieu kan ada orang ngaji mah urang ge pernah. Kan aja teu bati bisa oge. Pernah gitu. Naon den ramatuk nih. Dacan imak meureun. Iku mau ramatuk.
Nah eta bismillah teh gitu ieu bade tuang bismillah. Kumaha bismillah teh nyebut datu di ngaranan Allah Ar-Rahman nu ngawujudkeun ieu tuangeun lain menang neangan urang. Allah nu ngawujudkeun diangerkeun wujud nepi ka ayeuna sok bayangkeun jang bageur Allah nepi ka ayeuna dihirupan keneh dibere dahar keneh ku Allah. Matak satungtung hirup pasti aya rezeki. Apal kolot baheula papatahna. Tinggal baheula boga kolot kieu papatah ieu. Dengekeun cenah ai sok kasar ngobrolan. Kan bae sia mamising teu boga sawah ge nya. Aya boga pare we. Aya nu mah lain kitu, boga pare kumaha lamun teu boga. Kumacing teh mun pare kan bae sing pare nu penting aya be. Aya nu mah lain kitu, boga beas ti meni lamun teu gableng pare. Macing teh beas ge masih bingung sia mah keun beas ge paya aya kejo. Tuh ngejo kumaha parbeas lagi sia mah sok boloho pantat tangah sia aya nu ajat. Dengan terang ka maneh. Cenah kitu mah tomak pang goreng-goreng ngapanya kita teh. Tomak ngarep-ngarep dibere. Tapi lamun aya nu nganteuran mah padahal urang mah teu ngarep-ngarep tarima we. Kumaha lamun kejo eueuh teu kudu bingung nu penting mah tong lapar we dul geus kitu tingali kolot baheula ngasupkeun akidah aja kaliwatan hakaneun ye nu nyieun seueuh teh lain dahar Allah adat ceuk adat seueuh aya dahar sok teh aya lapar teh dahar teh ceuk adat dari akal mangartieun meusing jelema dahar tapi teu seubeul-seubeul. Malah aya jelema teu dahar tapi teu lapar. Kawasareun. Aya anu dahar wae tapi teu seubeul-seubeul. Jadi maksudna mah lain ulah dahar lain. Tapi ulah nekatkeun dahar napakan satungtung aya dahareun mah dahar tak musonif teh dimimitian kitabna bismillah alhamdulillah hari sadaya jenis puji lillahi eta tetep milik Allah jenis ya jenis mapan umum model urang jenis naon urang jenis hayawan domba, sapi, muling, eme, hayam, entog, soang, iim, dani, itu teh hayawan, sajinis, busol, jenis pada haya, ngaranna jenis korib, luhureun jenis korib ngaranna jenis ausad eusina jirim jeung jisim, eta keneh pan jirim jisim. Saluhureun ausad aya jenis bakit eusina johar yakni johar pirid dihijikeun jadi johar murokab teh johar murokab teh jenis wasat jirim teh matak jirim ieu teh johar murokab johar pirid naon johar pirid teh molekul terkecil naon molekul terkecil ngaranna atom sok meuli atom ka warung aya bejana atom galede segede peureup bubuk laleutik netak bahan urang teh tina jenis piring dihijikeun nepi ka jadi jalema tadi ge puji mana kitu jenis puji tafsilanana qadim alal qadim puji Allah kadat anjeunna qadim alal hadis puji Allah ka makhlukna hadis alal qadim makhluk ibadah ka Allah hadis alal hadis makhluk muji ka makhluk deui eta teh nu opat kabeh ge milik Gusti mata kolamna lil milki milik Allah jilsul hamdi mamlukun billah jenis puji dimilikeun sadayana ka Gusti mata eueuh nu boga puji tak hirup ulah pupujieun jeung ulah hayang di
kumaha lamun aya nu muji sangemkeun tulisan anjeun ya enteng malikeun da puji malinu kuring tapi nu Gusti bener kakarengan bener sote lamun nu diucapkeun jeung buktina katut isi hatena akur. Alhamdulillah muji nu Allah nyali buktina ge leres puji teh kagungan Gusti tapi kunaon urang keur dipuji hati asa ngalayan bunga lagi Bang Dani keur kasep teh soleh dipinter tadi puji teh asa menit teu napak leumpang oh teh gitu nu Allah kabeh oge al-munfaridi sifat Allahi lillahi sifatna Allah teh al-munfaridi anu infirad anu mencil anu nunggal anu nyorangan bil ijadi kalawan ngawujudkeun sakabeh perkara iim Allah hungkul ngawujudkeunana sanes ibu ramana sanes dani aya diwujudkeun ku hungkul Allah teu dibantosan ku biang ibu ramana ku aki nini buyut bauna jadi tidak ada campur tangan wujudna urang ka alam dunia lianti Gusti petak bersihkeun Allah teh ku hate subhanallah subhana rabbiyal azim wa biham nu ngawujudkeun abdi tiasa ruku nu ngawujudkeun abdi tiasa sujud teh Allah hungkul maha bersih Allah teu dicampuran teu dibantuan ku abdi keur sujud jeung keur ruku jeung sujud abdi Allah nu ngapisakeunana eta maha bersih. Tukang dagang menang untung subhanallah maha suci Allah hungkul nu nyieun untung dina dagang teu dibantuan ku dagang jeung teu dibantuan ku urang anu dagang eta maha bersih nu kitu ngaranna munfarid begitu. Jadi lamun hati erek ngamunfarid teh kula salat munfarid mana-mana resep munfarid teh salat sorangan di kobong salat mah berjamaah di masjid lamun arek infirad kosongkeun hate tina ngaku kuring boga paga da kabeh gawe oge milik saha arti kumaha udah betahnya ring hartos beda lamun gaji teu ngarti ditanya juru wassalatu jeung ari rahmatna Gusti Allah wassalamu jeung kasalametan Allah osok itu Allah sholawat osok innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima dibutuh cek si Nabi benar sanyana Allah sholawat jeung malaikat ka Nabi nya Allah sholawat ka Allah ka Nabi manana roh matak manana sholat ti rahmat til Allah istighfar ti malaikat ti mukmin ti Mang Adul ti Mang Busro ti Mang Iim katut Mang Dani sholawat teh eta teh maknana doa kumaha ti Mang Jajang sami isi ti Jajang malain le doa rahmat cenah ti iraga ku pangeran aja wassalamu sareng kasalametan Gusti Allah ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegas nama Kanjeng Nabi Muhammad afdolil ibadi anu pang utama-utama na pirang-pirang hamba Allah
teu aya hamba nu langkung utami iwalti Kangjeng sanes iim sane pangutamina hamba hukul Gusti Nabi hamba pan bahasa Nabi Gusti Nabi Gusti Rasul eta wa ala alihi jeung muga tetep rahmat katut kasalametan ala alihi eta tetep ka kalawargana Nabi ali aya di makna qarib aya ali di makna bait nu dimaksud ieu teh ali di makna bait badena bade tauriah ngaranna teh hiji kalimah ngabogaan dua makna mana kahiji deket mana kadua jauh nu dimaksud mana jauh jadi alihi di dieu teh kullu taqiyin setiap jalma anu tak eta kabeh keluarga saha tak mudah-mudahan we urang teh sing jadi jelema takwa ulah ngaku unggul jadi keluarga Nabi takwa ulil bahjati anu kagungan kaagungan warrosyadi jeung kagungan pituduh wasabinya wasabi jeung kapirang-pirang sahabat Nabi sahabatnya syaratnya tilu panggil hiji pepenak sareng Nabi kadua sajaman sareng Nabi katilu iman kakangjeun tadi disebut sahabat pepenak iman ngan teu sajaman lain sahabat sajaman ngan teu papanggih pasanajan iman lain sahabat teu papanggih jadi nu tilu kudu aya papanggih iman sajaman nembe namina saha sahabat ulil bahjati sahabat Nabi teh nu kagungan kaagungan parosyadi jeung kagungan petunjuk wabatu sareng dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payaqulu mangka ngadawuh sahal abdu seorang hamba al fakiru anu fakir anu banget butuh ila rahmati rabbih kana rahmat pangeranna ki fakir al mutaali anu agung Muhammad bin Syafi'i tegasna Muhammad bin Syafi'i al-Fudhali asy-Syafi'i jadi ieu nu ngaran kitab teh namina teh Muhammad Fudhali terkenal Muhammad bin Syafi'i al-Fudhali asy-Syafi'i qad sa'alani tuh payaqulu tuluy ngadauh qad sa'alani kana dauhan qad sa'alani mah iyal kaul tina payaqulu pandilura ya payaqulu mangka ngadauh sa'al abdu seorang hamba kana naon ngadauhna seorang hamba teh kasep qad sa'alani kana dauhan qad sa'ala nyata geus nyuhunkeun ni ka kaula sa'badul ikhwani sapalihna wargi-wargi ari indung sineng aya saya naon teh dek kunyeun cai nya pohoeun gua qad sa'alani nyata geus nyuhunkeun ka kaula sahabatu ikhwani sapalihna wargi-wargi nyuhunkeun ka kaula sapalihna wargi-wargi anu alifa kana yen tanganggit kaula anu alifa kana yen tangarang kaula nganggit kaula risalatan kan hiji risalah kana hiji surat kan hiji risalah fit tauhidi anu ngajelaskeun dina masalah tauhid. Jadi risalah teh eusina ngajelaskeun tentang tauhid. Pajab tuh tuluy nyubadanan kaulahu kabadul ikhwan ila zalika kana ta'lifir risalah karena itu ngarang risalah. Nahiyan nahwal alamah nahiyan bari anu condong nahwal alamati karena saumpama jalma anu pinter asyaikhi as-sanusi tuh nahwa teh netepan karena condong netepan karena sapertos syekh anu seueur elmuna asyaikhi anu jadi guru as-sanusi tegasna syekh sanusi senaon syekh teh mana larut batal fadli jelema nu agung nu meunang martabat anu mulia eta syekh. Alhamdulillah sayhuna parantos dugi kana tempatna. Di mana kitu tempatna di alam barzah.
Syekhuna kanggo acara salajeng disanggakeun ka kersana Syekhuna ini saya Syekhuna al-Mugarram. Syekh itu tinggalan Ibu Din ge Syekh Bah Ahok Syekh aki-aki Syekh teman jawaza arba'ina sana jalmi anu yuswana ngalangkungan 40 eta Syekh ngaran fi takriril barohini dina netepkeun pirang-pirang dalil tuh netepkeun dalil teh sapertoskeun Imam Sanusi goiro aningan bedana ari kaula ataetu eta ngadatangkeun kaula bidalili kalawan dalil bijani bil madlubi bijalili bijani bil madlubi kalawan ngabanding kana nu didalilanana. Jadi kuringan kitab teh cenderung nuturkeun nurutan kana karyana Imam Sanusi tuh. Itu nahyan mana beda ataitu bidalilingan bedana kaula mengadatangkeun goiro ani bedana sanyana ari kaula ataitu eta ngadatangkeun kaula bidalili kalawan dalil bijani bil madluli kalawan nyanding kanu didalilanana begitu. Ari Imam Sanusi kumaha? Imam Sanusi mah henteu nu didalilanana dicaritakeun dalilna ke hungkul dihareup gitu. Nyaritakeun sifat teh wujud tidak wakum walafatul lebih kaberes engke dalil di situ tungtu. Ari di dieu mah Syekh Fudholi lain kitu. Tas nyaritakeun wujud dalil lagi di dinya aya. Tak ngadatangkeun dalil bijani bil madlul wasitu jeung nambihan kaula. Oh, karena dalil taudihan, karena penjelasan. Ngan kaula dalil teh leuwih dijelaskeun deui. Biasa keur promosinya supaya setange kudu ngararaos. Li ilmi karena terang kaula biku suri hadat tolibi karena sempit karena bodohna ieu anu nyupih ilmu musannifna ngecek ka urang kunaon ditamahan penjelasan ku musannif sabab kuring ngarti nu ngararaji teh bararodo ulah mungkin disebut bodoh ku musannif punten cek musannif sabab jalamat kalau loba nama paranodo teu arti maka dalil teh lamun sakilas mah bisa dihartieun taudihan sidduhu taudihan ditamahan ku kaula kana penjelasan. Sok nya dalil saliwat mah jalamat teh luak ieu teh teu arti. Jarang ngaji tapi ka jam 12 ya. Walau a'lam. Kira kue ini pakai gadang mana kuat ini pakai ngaji terkilat. Fajaat mangka datang bihamdillahi kalawan muji ka Gusti Allah taala malul Allah naon risalatun mail tina jaat. Jejeng datang alhamdulillah kalau muji kalon naon risalatun mufidatun risalah anu mere faedah wali takriri ma piha jeung pikeun netepkeunana perkara piha nu netep dina itu risalah majidatun ari alusna ari kaalusanan wali takriri ma piha majidatun Fajaat bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun wali takriri mafiha majidatun jeung eta tetep pikeun ngajelaskeun takriri teh nya pikeun ngajelaskeun perkara piha nu aya dina itu risalah majidatun ari kasaean kitu ari kalusan
sama itu ha jeung ngaranan kaula cek musannif ha kana ieu risalah kifayatul awami kana ngaran kifayatul awam bima dina ngajelaskeun perkara jibu an wajib ma alaihim kaitu awam min ilmil kalami dina ilmu kalam non ilmu kalam ilmu tauhid wallaha sareng ka Allah wungkul ta'ala mahalur Allah as'alu nyuhunkeun kaula wallaha teh jang disebutkeunana taqdimul ma'mul alal amil ngaheulakeun ma'mul atas amil nama na as'alu ma'mul na Allah wa as'alullaha takdir nama ngan pangna diheulakeun ma'mul dipanderikeun amil ieu teh medakeun kana taksir atanapi kana taksis itu li pada tahsis medakeun kana khusus ka Allah wungkul li padatil qasri ngaringkeskeun ngan ka Allah hungkul as'alu nyuhunkeun abdi ulah nyuhunkeun kalian Allah ka Allah bade nyuhunkeun bade nya minta pecin cenah ka Allah ka binina minta bawang ka Allah cenah piraku ka Mang Usuf minta bawang memberi mah duit ngan hate urang tong poho ka Gusti ayan pa akan ayan muga ngamangpaatkeun Allah biha kalawan ieu risalah itu nyuhunkeun ka Allah teh as'alu nyuhunkeun abdi ayan pa kana yen muga ngamangpaatkeun Allah biha kalawan risalah wa huwa ari Allah hasbi eta nu nyukupkeun ka abdi mani majeng eta di alam saena al-wakilu aridat anu dipasrahan lam kudu nyaho anjeun anahu kana sanyana kalau kanjeng tingkah yajibu eta wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma Islam ka setiap muslim naon aya ari payen tangah nyahokeun si muslim khamsina kana 50 naonana akidahna kudu nyaho anjeun sanyana kalakuan jeung tingkah wajib ka sakabeh jalma Islam nganyahokeun 50 akidah wajib naon dieu teh juragan wajib syar'i kumaha pancakak wajib syar'i yusabu ala falihi wa yuaqabu ala tarhihi dijanjikeun ganjaran diancam ku siksaan mun Mang Im nepi ka ayeuna kana akidah nu 50 can paham hiji-hijianana diancam ku siksaan. Jadi teka ancam ku siksaan teh bane we ngaji teureun we ngaji wayahna saumur-umur disiksa ku Gusti di dunia keneh geus disiksa gara-gara teu cumpun kawajib naon kewajibanana paham 50 akidah den wa kullu aqidatin jeung ari setiap akidah yajibu eta wajib alaihi ka mukallaf naon aya ripalaha naon aya ripayan tangah nyawakeun mukallaf lah pikeun itu akidah dalilan ijmalian kana dalil ijmali atau tafsilian atau kana dalil tafsili setiap akidah wajib ka mukallaf tinggal ieu naon aya ripalaha nganyahokeun mukallaf pikeun eta akidah dalilan ijmalian jadi tiap akidah kudu apal dalilna jadi wajib teu nyahokeun akidahna hungkul 50 tapi kudu nyaho jeung dalil-dalilna mun Mang Dani paham karena mana wujud maka Mang Dani wajib paham karena dalilnya sifat mun Mang Dani kudunya karena mana kudrat Mang Dani kudunya karena dalilnya sifat kudrat gitu maksudnya pada dalil ijmali antara dalil tafsili oh lah parantos ngadawu sahabat duhum sapalihna para ulama yustarotu karena dauhan yustarotu disyaratkeun naon aya ari payen tangah nyahokeun mukallaf ad-dalilat tafsiliyah karena dalil bangsa tafsili lakinil jumhur tetapi na ari jumhurna ulama ala annahu yakfi ad-dalilul ijmaliyu ala annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah yakfi cukup non ad-dalilul ijmaliyu dalil ijmali itu
ala anau kana sanyana ari nu kalap yak eta cukup naon ad-dalilul ijmali dalil maksud ijmali atawa ala anau kana sanyana kalapan fikah yak eta cukup naon ad-dalilul ijmali dalil ijmali likulli aqidatin pikeun saban-saban akidah min naon teh hah min naon min hadhil khomsina khomsa ini sih usul khomsina min hadhil khomsina tina ieu nu 50 khomsa ini jadi naon kalau kata khomsa alah khomsa ini khomsin serong khomsin urang nyebut humusan khomsa ya Lakin jumhur ala annahu yakfi ad-dalil ijmali li kulli aqidatin min hadhil khamsina wa dalilu tafsili ari dalil bangsa tafsili misalu eta ari contohna dalil tafsili ari dalil tafsili kumaha contohna idza qila mad dalil ala wujudi ta'ala eta idza qila di mana-mana ditanyakeun mad dalil naon pertanyaan mad dalil madalil apakah dalil ala wujudi ta'ala apa dalil terhadap wujudnya Allah ta'ala wahai Mang Dani apa dalil terhadap wujudnya Allah madalil eta naon ari dalil ala wujudi ta'ala karena wujudnya Allah ta'ala tadi mana ditanyakan gitu jawab ayu kola idza qila di mana ditanyakeun naon madalil pertanyaan madalil ayu kola eta yen tangucap si jalma hadhil makhluqat naon dalil Allah aya ieu makhluk dalilna aya kulo tulina nyadai lahu ka itu si jalma saha asailun nanya al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha wa min jihati wujudiha dile mun mana memang ngaji cadu mah bisa ngajawab mah itu aja cek nu nanya teh nanya deui cenah kieu nanya teh den al makhluqat tu ari makhluk dalatun eta nuduhkeun ala wujudillah kana wujudna Allah taala min jihati imkaniha tina jihat mungkinna itu makhluk au min jihati wujudi atau tina jihat wujudna makhluk pancet bieu makhluk teh dalil kana ayana Gusti cik ari makhluk jadi dalil kana ayana teh tina jihat mungkin atau tina jihat ayana tina jihat mungkin tina jihat aya pan kitu pertanyaanna awujudiha ba'da adamin atau ayana makhluk pada adamin dina sabada itu pulang teuing atuh teu nyaho dina jihad naon teu apal urang dina jihad aya sanggeus eueuh atawa tina jihad mungkin atawa tina jihad naon hiji teh min jihati imkaniha au wujudiha ba'da adami duanya min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adami payujibuhu tuluy ngajawab si Mang Busrolhu kasih sai tah lamun bisa ngajawab kakarek nyaho kana dalil tafsir cik sok kumaha jawabanna kira-kira teu cek aing oge teh apalnya naon jawabanna dul Allah aya dalilna teh ayana sakabeh mah makhluk jadi dalil kana ayana Allah tina jihad mungkin aya tina jihad aya sanggis eueuh tina jihad mungkin ayana mah itu ya tina jihad mungkin ayana mah kapan ayat tilu aya wajibul aya mungkinul aya alias jaizul aya mustahilul aya gitu wajibul wujud mustahilul wujud jaizul wujud
jaiz teh mungkin teh ya. Wa amma idza lam yujibuhu jeung anapun di mana-mana teu bisa ngajawab Mang Im kasih sail balqola balik tangah dawuh Mang Im awalar Mang Im lahu kasih sail hadil makhluk pakot jawabna teh Allah aya Im aya non dalilna aya ana makhluk gitu unggul teh pakot resep kanu pakot-pakot Mang Im malam hari jeung teu nyahoeun Mang Im yatim kan yatina jihad kongang itu makhluk tina jihad mungkin itu makhluk awjudiha atau tina jihad wujud na makhluk pada adamin dina sabada ayu qalu mangka dicaritakeun hupikeun si jalma Mang Iim naon dalilun ijmaliyun dalil bangsa lamun ngajawabna naon dalilna makhluk naon dalilna Allah ayana sakabeh mah mun nyaon nepi ka dinya karana teh dalil ijmal gitu bahwa arinya hona karena dalil ijmali kafir eta cekap cenah jangiin kafir cekap engdal jumhur mungguh ulama jumhur wa amma taklidu jeung anapun ari taklid kumaha ari taklid teh nyaho dalil teh nyaho makna akidah kalau aya cerita cuma dalil. Jadi tanya ketika Bang Danit bener dan kalau aya kumaha cing sok aya tah teu aya cuma ngadu dulu eta taklid yang ngacicir jalan-jalan dulu ditanya disusul tapi di mana-mana pesantren ditanyakan ke guru dari pesantren ari alo ayatnya cuguru tuh aya kucing da cenah Allah nya naon dalil alo aya atunya hotnya teu batur aing oge deuleu eta ajenganna taklid komo santrina kabeh teu nyaho ditanya dalil. Ya jangan ngaji akidah teh kapanan wajib. Kunaon mung teu ngaji tauhid jelema aneh tah. Pare awalu akhirina insani ma'rifatul kunon nyekir dan macan gitu nyekir anu wajib kamanusa ya Allah sadarina bisa doa Allah subhanahu hiji sifat nuwana di Gusti Allah jumlah obat dulu hanya salah eta obat sifat obat jumlah nasalapan di Rasul salapan opat dulu hiji tadi singkat arti cenah ya. Palam ya ini pejeung teu apal lu amat taklid jeung anapun ari jalema anu taklid dua waris taklid aya ari paeta yen tanyawan si taklid al aqida lomzina kana kina 50 kata ada 50 oh dia mabok apa tuh hawa bisi usil sentak di babaturan kan walam yarif lah dalil ijmaliyah kan walam yarif jeung teu apaleun itu mangkani
itu si taklid enggak lah bikin itu akidah 50 dalilan teu apalin kana dalil ijmalian nu bangsa ijmali atau tafsirian atau teu apalin kana dari bangsa ini nyaho kana 50 makata dan teu ngarti kana dalil mata ulumut tauhid laisat ulumul hafadh ilmu tauhid ilmu tatalara ini baik kata ulah ngalap cukup beda kata aja walakinna ulumut tauhid ulumuz zauqiyah ilmu tauhid ilmu rasa naon nu ngarasakeun kana tauhid akal naon nu ngarasakeun kana akal gorizim minimal bedetun akal ruhani. Pahtalafa mangka beda-beda pendapat sahal ulama pirang-pirang ulama beda-beda pendapat dina masalah iman taklid faqala maka ngadawu sabadom sapalina para ulama layak bi at-taklidu kana dawan layak bi at-taklidu layak bi teu cekap non at-taklidu iman taklid teh cukup iman taklid teh kasih teu taklidu jeung ari jelema anu taklid kafirun eta hukuman kufur naudzubillahi min ulah surah siri mikir jelema nu iman taklid teh hukuman naon im tak kudu paham im kana jeung dalil-dalil abdi mah cenah paham ngan hese nyarioskeun kan bae kudu diomongkeun tuh bagian ngomongkeun mah gitu kan keur batur ngomongkeun mah aing mah paya ngarti we urusan bisa ngobrolkeun jeung teu kumaha Allah we cek Allah maneh kudu ngobrolkeun batur kudu apaleun pek ngomongkeun cek Allah eta mah semetkeun sia we hukulkeun teu bisa ngomongkeun oge da baheula lagi aya nabi aya rasul nabi dibere ngarti ngan teu dibere bisa nyampaikeun rasul dibere ngarti ngan kalau dibere bisa kudu nyampaikeun itu teu dimeureun teh bin paun masantren bisa terjadi ajeng-ajeng itu cenah minimal aing balik masantren jadi nangis astagfirullah minimal aing cenah balik masantren jadi DKM DKM Albang Satya itu deh piriwit aja deh mau piriwit padahal aman ke nu ngaji garannya wadahaba jeung hukuman ilahi kana yen jelema nu taklid teh hukuman kufur Saiful Arabi Imam Ibnu Arabi wa Sanusi jeung Imam Sanusi tuh Ibnu Arabi cenah nu boga sasangem eta teh Ibnu Arabi wa Sanusi Ibnu Arabi wa Sanusi jeung Imam Sanusi wa aqala jeung manjangan Imam Sanusi manjangkeun babaran manjangkeun penjelasan Imam Sanusi fi Syarhil Kubra dina syarah kitab Al-Kubra irodi dina nolak alaman kajalma yaqulu anu ucapkeun si iman bi kifayati taklid kana ngalap cukup ku iman taklid didebat ku Imam Sanusi cukup kumaha sih iman taklid panjang lebar tuh mesti dituna iman taklid cukup ya minang dijen contoh aneh teh di sekolah tarik UTS ulangan semester pas muka soal mah imset dibuka soal lagi meurepan bor-bor jawabanan itu ngerti aing mah soal tapi mah ieu bisa ngeusian pareng teh nurun kemanggan nomor 1 deh B nomor 3 deh C nomor 4 deh A berarti aya isi dina kertas jawaban Mang Im teh menang naon menang nurun ti saha di Mang Dani berarti ngeusian teh taklid ka Dani nyaho teh kardi teh cik mun Mang Im nurun guru teu apaleun dipeunteun moal teu apaleun dipeunteun tapi lamun guru apaleun arek dibere moal nilai
Wah. Pertanyaan anak, ari Allah apa lente ka urang lamun urang iman taklid. Tanya ti sumputan Allah. Nyumput aing cenah ti Allah ame teu kanyahoan aing taklid imana. Nyumput ka meuni sia teh. Tamal kanyat nyumput ya Allah. Ada Allah kasifatan ku sifat el. Allah kasifatan sama, Allah kasifatan basor. Bari aya ilmu di Allah. Nyumput ka meuni coba. Patak cek Imam Sanusi gagah nyebut cukup iman taklid. Mana jelema kepek gitu aja teh jiga nama. Karena mencik bahasa urang gitu. Patak teh kau pae ngajelaskeun terhadap kabeh ditu ingkeun urang teh jelema ngomong dihipu gitu. Cangke mah sungut teh. Bacana sungut ajengan kan bae lah cangke mah. Nyebutkeun keur urang ajengan mah dan teh. Laki nukila tatapina ditukil Mang Dani. Naon nu ditukil teh naon? Anas Sanusi ya sanyana Imam Sanusi Rojaah eta nyabut cenah Imam Sanusi Andalika. Tatapina cenah aya nu nukil, ulama aya nu nukil ya Imam Sanusi teh nyabut karena pernyataan tersebut. Pernyataan mana? Pernyataan bahwa iman taklid itu tidak cukup dicabut kembali ke Imam Sanusi. Imam Sanusi mengatakan sama dengan jumhur bahwa iman taklid itu adalah cukup. Kumaha Imam Sanusi teh pelin-pelan kieu. Aing teh meresep ke Imam Sanusi iki menjadi teresep dengan pelin-pelan. Hei, nih baca Imam Sanusi. Hei, kagak abasya ka aing nyebut pelin-pelan. Beda makom aing teh ngomongkeun cukup jeung teu cukup teh. Cukup sote iman taklid fi ahkamid dunya we hei kitu teh. Aing mah nyebut cukup sote iman taklid fi ahkamid dunya, dia dina hukum bangsa dunia. Kumaha dina hukum bangsa dunia nu iman taklid ka masjid jadi imam bener babacaanna ngartieun fikih angkat jadi imam tidak apa-apa. Ketika iman taklid lalu ia memiliki istri, lalu ia memiliki anak perempuan, lalu anak perempuannya ditikahkan dengan Mang Dani oleh Mang Iim. Sah ngawalian, sah sana jadi iman tak, eta iman taklid begitu aja. Cukup saja piah kami dunia. Sing arti kan, hei, gitu jadi maksud. Enggak bakal saya nyebut clean tuan. Pakola jeung ngadawi Imam Sanusi biki payah ditaklid kalawan nyebutkeun cukup cenah iman taklid. Heuh cukup sote cek dia di ahli dunia dia. Lakin lam naro tapi cek musanid dia cek Syekh Fudoli tatapina aing teh pernah nempo caduna ge teu pernah nempo. Bi kutub dina pirang-pirang kitab da Imam Sanusi geuning kutub jama pan loba karangan Sanusi teh loba. Syarhul Kubro sarangan Sanusi, Umul Barohin karangan Imam Sanusi. Madhabna madhab Malikiyah. Di madhab Syafi'iyah Sanusi aja. Madhab Maliki tapi di aji kitab nakura. Orang NU buat tebekian ya. Oh sekarang JNU ya karena kitab Imam Sanusi da ieu mah dina masalah akidah, ini dina masalah furu. Masalah usul gitu. Oh, dari gitu Imam Maliki awan pan guruna Imam Syafi'i sadayana ge madzhab 4 mujtahid mutlak gelarna. Illal qaula bi adami kifayatihi teu pernah nempo qaula ti Syekh Fudoli dina kitab-kitabna Imam Sanusi illal qaula kecuali kana caritaan bi adami kifayatihi kalawan teu cukup iman taklid. Gitu. Muqaddimatun utawi iki iku muqaddimah i'lam anna fahmal aqaid wallahu a'lam bissawab.